Nis, mak mah heran kami nantu zaman ayeuna kok bisanya nyaritakeun kagorengan mitohana di medsos, padahal mitoha mah anu nyaritakeun minantu di medsos. Di dunia maya mah mak emang eueuh nu nyaritakeun minantu. Tapi lamun di dunia nyata mah loba. Ya ciga emak nu sok ngomongkeun minantu dipantau ka pantau. Di ujung jalan ieu nepikeun ka ujung jalan itu. Di lembur ieu nepikeun ka lembur itu nepi. Kumaha we ciga pagawe ngukur jalan. Nis, maneh geus beberes imah, geus nyeuseuh, geus gegero, geus bareres kabeh. Geus mak, kabeh ge geus beres. Nis, maneh geus meuli sayur keur engke dahar sore. Geus mak, sayur mah geus meuli, kewe dipasak nama sore. Kan tadi mah emak geus sarapan. Atuh Nis, manginjem duit 300.000, mah hayang check out dina online, hayang meuli gamis. Ini gede pisan mak, 300.000. Can gajihan mak, budak hayang jajan gitu mahi. Mang nginjem 300, aya Allah. Eueuh mak. Maneh mah minantu deket ge teu beunang diandalkeun. Boga mintoha teh, aing ngomong teh asal wae. Make jeung nyebut minantu teu bisa diandalkeun. Padahal segala kebutuhan di imah urang nu nanggung. Saha anu nelpon? Oh, minantu emak, minantu kesayangan emak. Halo Neng. Waalaikumsalam. Nggak ditransfer kan? 500.000? Mending ngahaja ditarikeun ngomong teh, marah kaling ku urang. Aduh Neng, nuhun pisan. Neng mah minantu anu paling bisa diandalkeun ku emak. Cing murahnya rezekina nya Neng. Waalaikumsalam. Dasar gitu hal baik. Nis. Nis. Nis, antar emak ke dokter. Emak teu kuat. Panas tiris, nyeri sirah, lieur Nis. Antar emak ke dokter. Oh, emak gering. Nah, ngomong ke Abi, kan emak ngomong sorangan. Abi mah minantu teu bisa diandalkeun. Nah, teh nelpon minantu emak anu osok transfer duit. Ah, lamun dibejaan oge. Geus saminggu karek datang. Cing sabar we nya mak.